Aing bisa ngableng kieu gara-gara ditinggalkeun ku manehna. Aing kurang kumaha aing goreng geus pantes aing goreng. Kurang kumaha teh si mawas kieu ha. Jadah budak. Hoi, Tatang. Kenapa sih ngaca sorangan bae? Urang galau berubah ya deh. Sia mah lalaki cemen, sia mah. Kada ketinggalkeun ku bikang situ geus galau. Kumaha Bang karena orang boga jasa makanya. Bikang lu pada gue berbikang. Lebih ti si mamas ku loba bikang mah. Aya saya boga bikang geulis ku ari. Mana nih? Geus tenang pokona mah. Hayang Bung. Atuh hayang aya dibere mah. Geus pokona mah kapanggih teh koy diimpokeun heuh. Oke siap. Nya. Saya itu heula. Aman anjing. Ngon be. Orang ada ngawan kebolan. Tang, naon selet inya jangan lega lah aing gelap mata gelap hati itu pengaruh sing aing. Pusing lah main ngising dari nyingsir. Kumanya ya aing ngising mah. Mbak kita ke sawah lagi yuk, siapa tahu kan ketemu sama Pak Rete lagi. Mau ngapain? Ya kita main aja, siapa tahu kan ada Pak Rete lagi. Ayo, ya. Madam kerja laukos kieu lah. Lamun mangga anu sesuatu saya mending. Lirikan matamu menarik bajuku, oh senyumanmu menarik kolorku, sehingga diriku jadi telanjang. Siap menonton film jog jeung aing. Nyaho urang ge. Kadena aing awe teh laki sia. Sia mah setengah badot. Badot jate gamat kan ngaranan badot. Ada sia naon bapana badot meureun. Urang sampe gembol. Gembol. Oh. Gunung Jawa sia mah. Iya sabodo. Kok sabodo? Jadi laki mah kudu romantis aing ngomong. Alpan iki terlalu romantis meureun. Ieu eta mah lebay dong ngalebetan ti aing. Siap naon kitu tadi? Aduh kunaon ieu saha gitu. Urang Ieu mah madam. Ngalah nanya. Pakanan dia saha? Muhammad Tatang Wijaya Kusuma. Ieu mah madam genjer. Nggak genjer. Oh. Urang ngebaturna kangkung lah, ayo. Ayo urang di kudu gayu. Ayo, urang ngobrol. Ieu boga masalah naon kitu. Urang mah putus centong ku. Siapa tadi putus cinta heuh? Putus cinta, putus centong lah. Ieu Cincin, centong gitu. Ayo urang di. Jadi be. Ya kalung sia ya. Ih, nunya. Ayo urang ngobras lah di dia. Asyam. Ngobras Kumadi Dia emang geus kanyon ieu mah leho kieu ku sia. Oh, tapi gelis. Tapi ulah dijadikeun pelarian. Oh, Pamali. urang mah jelema teu deuleuh ieu. Kamana kitu mah sia teh di deuleuh deuleuh. Hiji ka buri, hiji ka hareup. Oh, coba naga. Ih, tang da sia kase. Ai madam, di mana gitu? Di Bojong Pondok. Bojong Pondok mana? Deket dirinya deket ieu mana si Mengsong. Oh, si Mengsong urang ya bawa kenalan nya si Ngigir. Minggir. Oh, Mengsong belah Mana mana? anu minggir? Jaga aya ge budak girik mah anu minggir bae anu miring si keuyeut. Oh, geueup. Kamana eta budak eueuh teu neuleuh? Nya ngomong mah dia akan hiu. Padahal kan jelema baru ti giri. Tapi sok sok nempuan si keuyeuk bae. Temen teuyeuk. Heeh. Oh, terus? Ya kunaon jeung di permasalahan balik deui ke permasalahan tadi. Kunaon entang tadi cenah putus cinta, kusaha nu mutuskeunna? Atuh Cewekna saha ngaranna? Mamas karena nama Kos kumaha geulisna kitu. gelis nama lah sah. Geurisan saja jeung madam. Madam. Ih, mah madam badot geulis. Ih. Salahan eta ngomongna. Bener dah, madam mah gelis. Geulis itu. Ih, aing tah mah ngonde bae ieu tang dalam gusia. Kalau dia anak poek mah. Ih, aing padahal mah hang jadi jelema gentle karege. Tepantas saya juga gentle madam. Hah? Mau pantas. Ih, aing hayang jasa karek kunaon siadanan geulis aing hata aing marosot ieu karek diaranan geulis ka handap tuh. Coba ilikan ka dieu marosot tuh eueuh. Wah, kuat marosotnya teh. Oh, nyerosot leueur teuing meureun. Wuja dah. Coba ge udang. Ayo urang tanget si mamasna tuh yuk. Ayo tuh. Ayo kayak madam nu ngabenerkeun mah. Yuk. Oke, Kunaon siap. masalahna putus? Gara-gara namanya sama kisah nyata loh, Dam. Iya, nyata naon. Atuh ngomong orang hidung padahal orang bener nyata hidung gitu. Heeh, teh naon hideung geus mah manis tang menurut madam mah. Pokok sadio manis di urang mah harana. Manis teuing. Oh. Jadi hareunaknya. Bener. Si bawa majik mah liga cinta be meureun di dieu penyakit mah. Namanya Bahasa planetna kokot bluk eta mah teh eta mah liga cinta kitu tang. Udah. Udah mah kudu ditampilingan bae ku Eke. non. Kang lain tuh. Penyakit lah. Sabar kan? Ayo sabar kan. Woi,
tang. Siya nakapat panitip ng jarum boleh nang entrang siya. Kayaknya. Siya kenapa siya nggak kaget-kagetin we? Oh, kaget orang ge. Siya nak yang badot. Ya sakit gelisna. Sakit Badot. banget. Eta mah. Ieu baturan angin mah anyar. Kenapa ieu nu anyar? Edana tanon anyar. Gila. Emang teh eda. Mas kenalan behelan. Segera kenalan. Ira Siap mau kenalan gitu jeung aing. wah siapa lo ngamat kenalan anak naon. Gelis. Aing boga baturan anyar. Madam Genjer. Bruh. Ijo nanu nu hejo. Iya ijo. Ini bajuna mah belang lain hejo. Oh iya mana hejo. Untuk Mantu. oh. Gede ka huntu tuh. Gede ka huntu tuh. Tega tang. Kali mah kita lagaan yuk. Mas daripada beneran nih ngelawan em. Ber. Naon sia? Sia. Enak. Kayak gede madam. Lah. Terang kan itu sia. Oh, sebedas. Sia. Anjing ulin jeung manusia planet. Wih, parah ada kuat batu planet. Manusia kalau kok dulu nggak upo loh. Itu kan dulunya kalau kok. Sia di. Oh, ngomong kenaon sih eta? Sintang men goro-gorokeun bae tersinggung ieu urang. Bruh. Henteu naon. Itu tuh ngomong ke madam itu dam. Terus serian, mantu. Sia aja ngomong naon. Itu tuh ngomong naon. Kan madam meureun baru ge di dieu meureun ge atuh harang hayang boga baturan hayang bager kabehan. Entang urang mah sedih jala bunga jelema baru di dieu urang diomongkeun manusia planet segala. Diomongkeun manusia pokok belum segala. Narima madam mah ngonde kos dieu ti badan toge tulang presto, tulang lunak, laki ngaranna doang em. Ber. Bocor. Warwerwar sia ta. Mbak, kita cari Pak RT yuk, siapa tahu kan ada di sini. Aku pilihnya sih kayaknya ada deh. Ya udah yuk. Aduh, yeun yang si Tatang Suratang ka mananya? Culak-culik bae di tadi eta budaknya keur frustasi. Lah, aing neuk neangan neuk bari goyang ceplok telur belah. Tang. Tang. Ka mana ieu budak? Tang. Tang. Sia mama sih lawan ieu sia kuing. Kalau kuing geus di naonkeun meureun sia kuing. Tang. Tang. Ya Allah, entang aing neangan bae ti tadi aing beusu kumaha, kasih ya beusu kumaha bae. Sia keur naon di dieu? Galau budak. Sia mah galau bae ti tadi mikiran sia nu ngaran si mamasnya. Oh, budak. Oh, cek sia cenah matre naonna sih? Matre atuh sok mentaan duit gitu ka urang dah. Atau matre mah mentan duit. Jarang aja mentaan baju mah. Kamu kolor sia tanya kos kitu, banyak mentan kolor sia kumaha. Iya pernah sok minjem sempak kurang-kurang teuingnya mah. Naon anjing entang sia maju menjurus kadinya bae. Tang. Di mana si mamas nahang neuleuh urang mah kos kumaha sia teh cewena? Aya mama nuju itu. Di mana? Ya si Eli. Yuk aing panggilkeun yuk. Ayo tuh. Ya emang jelema baru pan di dieu. Bener, bari kenalan weh ho. Oh, teu naon coba gelisan saja urang. Pasti Yuk. mana? Mana? Bener. Peot ya gelisnya. Oh, Ayo, atuh. yuk. Tang, gimana? Cewek aing ngajak kamu Ayo. cewek sia nu matre. Oh, Oh, ayo gimana sih? Neangan apa, Pak? Oh, tuduhkeun ya. Coba sok Itu tuh. Hah? Itu. Ikan sih dong nu kaget ama cinta. Herang eta mah deui ge. Lah, herang rupa naruhan. Ih, pundukna ge herang dong tau mah. Jero nawa buruk pas teh bebek kahujanan dan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa bersama pendatang anyar. Nama saya Isra sebagai peranan Madam Genjer yang punya kawasan Bojong Pondo. Kali ini saya gabung bersama anak giring biar pada cucok semua angke. Salam kenal semuanya. Ini siapa? Surahman, bapaknya Montu. Bapaknya Mantu. Ini Eli, Eli. Eli yang cantik rintik nongeng ke langit Dikre atau Hijau atau hijau. Peranannya hijau gitu. Oh, enggak sih tuh enggak tahu. Inang siapa? Mama. Mama siang matre apa jadi perempuan harus matre Iya. Ilham. Bapak Ilham RT itu Komeng. RT Komeng udah caci kurus kering cacingan Muhammad Tatang Wijaya Kusuma. Biasa dipanggil Aceh. Tatang Suratang Calentang. Oh saya dia mah Mondi dia paling ganteng sekarang tua minder Montu aslina gede kaun tuh anak Bapak Acung terus kameramen kita yang paling ganteng sekolong lain sejagat raya makasih semuanya dadah
sabet-sabet nih, gue sabet-sabetin. Woi, caklan woi. Amin. Kadang memang ada kalau kerelan. Ada dulu yang dua. Udah kan deh gubar. Gue modelan amat. Kamu. Gue modelan. Panjang umur. Teh, itu gimana teh? Mama. Kaderon mana kan? Madam. Madam, ini gimana madam? Pesan pertama ini keluarga Budak Girik. Bagi madam rasanya di Budak Girik senang, menyenangkan. Anak-anaknya semuanya baik-baik, attitude-nya bagus-bagus. Alhamdulillah. Hangat. Makasih ya, madam udah diajak gabung. Sama-sama. Jago.